Allah Subhanahu wa taala madawi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya jalma-jalma nu ariman pek anjeun geura dikir ka Allah. Zikran kasiro kalayan dikir anu loba wasabihuhu bukratan wa asila jeung pek anjeun ngamahasucikeun ka Allah bukratan wa asila di isuk nepi ka sore di sore nepi ka isuk deui. Ibnu Abbas sahabat Nabi nafsiran dikran kasiro teh naon dikir nu loba teh kumaha. Naha dikir 1000, naha dikir 2000. Saur Ibnu Abbas sanes salami masih keneh aya eta ngantur ka itung ku jalmi eta teh disebutna teh dikir nu saeutik. Jadi pami urang dikir 200 eta teh saeutik da ka itung. Dikir urang 1000 saeutik da ka itung. Bari kabandingkeun urang dikir biasa 1000 saeutik kudu biasa 2000 mah. Dikir 5000 saeutik kudu biasa 10. Kumaha atuh saur Ibnu Abbas nu disebutkeun dikir loba teh layan sauhu abada. Nu disebut dikir loba teh nyaeta dikir anu saneng-nengna henteu poho tegasna ingat tuluy. Lamun dina Al-Qur'an mah wadkur rabbaka idza nasita. Pek ingetkeun di mana anjeun poho ingetkeun deui. Alhamdulillah urang mah tuh dina dikir dina ayat eta teh urang keur diajar di dikir anu loba teh kitu nya dina dikir nu loba teh tah terus dikirna nu mana kan cenah ucapan dikir teh aya dikir ucapan dikir teh aya kalimah dikir aya dikir aya ucapan dikir aya dikir aya ucapan nu diulang-ulang diingat-ingat aya anu ingatkeun. Jadi dikir nu diucapkeun mah sapertos la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar ka eta teh kalimah dikir anu diucapkeun. Ya, kalimah dikir tari nu dikirna nu mana anu diingetkeun kan arti dikir teh zakaro ingat jadi diingatkeun tapi nah atuh cenah beut aya kalimah nu disebut-sebutkeun supaya ngagancangkeun inget supaya nunjang kana inget. Nu mana nu afdolna kalimah dzikir afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Mata di pondok pesantren Suryalaya mah anu diutamakeun teh kalimah la ilaha illallah sabab eta pisan dzikir anu pangafdolna. Afdol kumaha? Hiji nu disebutkeun afdol kalimah la ilaha illallah teh nyaeta kalimah eta teh moal aya perbandinganna. Dina hadis disebutkeun at-tasbihu nisful mizan. Ari tasbih teh setengah tina timbangan. Wa walhamdu tamlauhu. Ari kalimah alhamdulillah eta teh keur minuhanana. Wala ilaha illallah. Laisa dunallaha hijabun eta kalimah la ilaha illallah mah teu aya nu bisa ngahalangan hatta tukhlasa ilaihi sehingga eta kalimah teh ngaberengbeng dugi ka Allah langsung. Makana pantes disebutkeun kalimah tauhid eta ngapeleun ka Allah langsung. Anu salajengna kalimah la ilaha illallah mah disebut teh kalimatul ikhlas. Nah, cenah siga kumaha beuti disebutkeun kalimatul ikhlas. Urang sadayana nuju aya pada melah
atanapi aya kabaryogian khususna perkawis rizki jeung usaha. Kira-kira ibu pamingaoskeun Asmaul Husna ada kalimat zikir eta teh. Misalkan ya Rozak nya ya Rozak ya Rozak ya Rozak sanes teu ikhlas. Tapi dina kalimah eta urang ngandung aya niat nu ditempelkeun kadinya aya tujuan anu nempel hadinya aya pamenta nu ditempelkeun hadinya ya Rahman ya Rahim nya aya pamenta urang paniatan urang nu ditempelkeun kadinya. Nah lepat henteu lepat walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Pek anjeun saestuna Allah teh gaduh nami-nami anu sae asmaul husna teh fad'uhu biha. Pek anjeun menta ku kalimah eta. Berarti kalimah eta mah anu asmaul husna kalimah keur menta. Ari kalimah la ilaha illallah mah lain kalimah menta teu aya pamenta. Tapi kalimah sumpah janji ka Allah. Nya. Tuh. Ari ibu atanapi bapak kabojo tanapi ka istri resep anu seueur pamenta atanapi anu resep ikrar satia. Ikrar satia nya tuh matak didinya kalimatul kadituna kalimatu tauhid ngaberengbeng langsung ke Allah Subhanahu wa taala. Nah cenah bisa ngaberengbeng apan teu dibarengan ku pamenta. Ya Rahman ya Rahim aya pamenta niat urang dikaitkeun dinya la ilaha mah henteu aya pamenta ngaberengbeng we ka ditu. Matak dina Al-Kahfi tepatnya ku kalimah eta kabeh amal diangkat ku Allah. Kalimat itu akan ikhlas laisa dunallahi hijabun hatta tukhlasa ilaihi lempeng ngabareng-bareng ka ditu. Tuh lamun eta kalimah ikhlas ngabareng-bareng ka Allah ka ditu dari jeung aya pamenta ka aya itu ieu maka eta jalma insyaallah sagala kagorenganana dosana dihampura ku Allah. Makana disebutkeun kalimatut taubat man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Tuh sing saja manu akhir hayatna ngucapkeun kalimah la ilaha illallah diasupkeun kana sawarga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Nabat diasupkeun kana surga sabab manehna cicing tur boga nyepeng kuncina la ilaha illallah. Tuh sakitu mulia na mata kurang alhamdulillah. Tigur urang teh pasian eta. Nah, ngan kumaha atuh pertarosan kangge urang. Tuh geuning sakitu mulia na hebatna kalimah la ilaha illallah teh. Itunya. Kumaha atuh supaya urang teh ngucapkeun kalimah la ilaha illallah teh nepi ka tadi anu kautamaanna teh tuduh ikat biasa kapimilik urang. Kumaha? Hiji cenah disebutkeun teh naon namana teh jadi kalimah taubat. Nya teu kalimah eta teh nepi ka jadi kalimah taubat kangge urang. Nya. Artina kalimah taubat teh di mana urang geus ngucapkeun eta kalimah ari taubat kan dihapus kagorengannya kan ya. Cik ai urang geus ngucapkeun kalimah eta masih keneh anger kagorengan eta teh diulang deui. Gitu. Nya minimal atulah teleungeut oge ngurangkeun gitu. Sing jadi kalimah taubat teh kitu. Lain hati alhamdulillah urang mah geus ditari apura ku Allah teh sabab ngucapkeun la ilaha illallah aing ngomongkeun batu remen. Berdiet dikukut. Jadi henteu kitu teh. Jadi kumaha urang supados kieu sesuai saur Kangjeng Nabi dina hadisna lauja qailu la ilaha illallah shadiqan sing sajalma anu nyamperkeun migawe kalimah la ilaha illallah shadiqan kalawan nya siga nu kumaha nya teh hiji anu diajarkeun di guru anu kadua dina ngamalkeun anak bari nya sabab di dalamna aya kaya kan orang nyari keur diajarkeun mah nya jadi yakin kawas orang maca mujarobat
anu dina emper meuli gininya mujarobat atau dina majlis baca we kan urang teh nya dah susuganan kan gitunya beda jeung mun dibere ku kiai sekali mah urang teh nya bajeng nempel ya yakin tah eta teh nya digurukeun bari aya nempel ya yakin urang alhamdulillah terus digurukeun biqorobil ardi nunuban maka eta jalma sanajan dina saat keur ngucapkeun etana bari mawa dosa saberat bumi biqorobil ardi la ghafarallahu lahu dzalik maka ku Allah bakal dihampura eta dosa tuh nya mudah-mudahan urang tiasa rebet ka dieu makana dina saur pangarsa Abah dina urang diajarkeun tia sodikon bari nya digurukeun anak ngamalkeun anak nya sesuai anu disampaikan ku guru dina hadis Bukhari dina sahih Bukhari aya disebutkeun sing sajalma anu ngucapkeun kalimah la ilaha illallah bari nya ikhlas kholisan mukhlisan maka dosa kabeh tadina buku-buku itu bakal lepas dina hadis di sawasadin tasapalihna dia disebutkeun maka 1000 dosa buruluk dihampura ku Allah maka lamun kalimah la ilallah tadi diucapkeun nya 1000 dosa buruluk sanes cariosan pangarsa Abah kan sok aya nguping dinya kan ceuk Abah ge cenah ku kalimah la ilallah teh dosa 1000 hapus sanes saur Abah eta teh saur Kangjeng Nabi bisa jadi fitnah Udah saya toko Abah menikah kitu pisan ngadewakeun. Pangarsa Abah mah nyampeukeun eta hadis Nabi. Di mana hadisna? Berarti teh mun anu nyempad, berarti maneh teu maca hadis. Buka dina Bukhari dina Sahih Bukhari aya nyebatkeun sing sajalma anu ngucapkeun teh bari nya penuh keyakinanna 1000 dosa diampura ku Allah. Tuh. Nah tak urang we kaemut nya ibunya. Nuju ka pungkur ditalkin. Aya nuju ngawitan ditalkin punten. Terus diesian dikir hopina dacan ya saur Abah teh sok cenah tari tungkul ke tarik cahana pusat soklah nepi ka luhur teh diwartosan bari urangna gitu apa nah latifah naon ngaliwatanon teh nya ayeuna mah urang arapal teh sanggeus sok manakib kenging penerangan kenging itu ieu lah ka luhur sok terus turunkan ke anak pakai tuhu ilaha illallah ditinggal dicontohkan aku Abah atau tapi ku wakil talkin tas beres gitu orang tingiringan 3 kali tanya la ilaha illallah beres 3 kali sayyiduna doa pengalaman orang biasana nu karos kapungkur ngawitan ditalkin orang acan diisian dikir tapi orang segala emutan naon teu aya tapi fokus kana kalimat eta teu aya kalidur teu aya naon sok aya emutan naon teu aya nya langsung tah eta disebut kalimat ikhlas berarti segala kaonan teh di dinya mah teu aya tuh sabab saat eta urang nya ngaguruna bari jeung eta kalimat nya digurukeun padahal orang tidak turut muning hari tatenya la ilaha illallah nah dalam pengkhusu fokus mencek bahasa ini namanya kadinya teh konsentrasi tetep kaditu teh kadi bere ngadoa tawaswas bas kare diisian dikir hopi dikir hopi padahal orang sok nuturkeun nya da saat orang keur dikir hopi dieusian ku pangarsa Abah tapi ku wakil talkin nah harita orang ujug hirup sorangan teu da nya ngan syukur nuturkeun teh di jero teh ya da nya nuturkeun teh mungkul encan hudang sorangan can hirup sorangan tapi kadang-kadang nah ceuri nya kadang ceuri urang teh pugu-pugu di dinya naon sagala katemong dosa urang segala macam tah di dinya nu disebutkeun kalimat tobat teh. Jadi kagorengan segala keluar teh sementara sore Imam Ghazali mah syaratna dihampura dosa dina tobat teh ceurik bari inget kana dosa teh menyesal nepi ka keluar hatta fafadot ainahu nepi ka keluar eta cimatana tak urang keur dikir kitu baheula teh nya nah ayeuna geus aya dikir hopi getol manakib rajin hotaman kaditu nah eta teh beut teu datang deui nya
dikir la ilaha illallah ka segala katemong nepi ka imam-imam dikir sabaraha jumlahna dihitung bari ka hitung deui si eta mangitar ngan nepi ka 100 wae imaman teh ka hitung begitu nya laha il si eta mah dikir teh meuli teh daek bareng rame nu dikir teh nya padahal urang teh dikir hobi teh geus mineng geus digawekeun ini jadi persoalan orang teh eta tawajuh kapungkur ku pangarsa abah bayi orang teh can hirup sorangan nasa kedap nuju ditalkin orang ku wakil talkin jarang nepi ka setengah menitnya rata-rata dugi kalaminya da urang teh teu komen teu masalah mikiran napas teu mikiran naonnya segrup ke ceuri nya nah ari urang geus lila dikir hopi geus jalan sorangan diingetkeun geus sorangan nah imam lila ting tawajuh da meuni babatukan di tukang teh nya bulak balik mas diintimpan can bos sare meureun imam teh nah napas teh ya nilai teuing kitu nya geus segala macamnya nah gitu berarti kalimat eta teh geuning baheula urang keur mimitingan sakitu ge alhamdulillah ku digurukeun mah urang hiji saat eta urang geus ditobat teh ditarima ku Allah mata kenapa teh saat keur ditalkin teh disebut aya nu sebagian nyebatkeun Lailatul Qadar teh dihampura dosa dinyanya kaos Petrus teh nya dari dinya tuh kaluar ngan urang ulah cukup nepi ka kadinya munggu kudu nepi ka aya yuk urang ningali lamun dina terjemahan depag mah Al-Qur'an depag ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu rabitoh di antawis rabitoh dina terjemahan depag disebutkeun mengingat-ingat kembali pelajaran anu urang pertama kali diajar ngingat-ingat deui baheula urang dikir jahar saat keur ditalkin kapungkur ku pangarsa abah nu jeung ngawitkeun narik teh kieu ayeuna mah urang geus apa ngaliwatan latifatul ahfa latifatul nafsi kolab non ruhi non kopi ruhi siri jeung kolbi urang geus apa jeung naon bae panyakitna yuk urang nyakeun sing eusikeun kadinya teh oh geuning ku abah teh baheula teh dieusikeun kadinya nepi ka urang karasa teh nah urang ayeuna teu bisa ngeusi wae yuk urang eusikeun urang eusi kumaha cara ngeusikeunana na ku kalimahna bantu cecepkeun kudu dina latifah naon ku dikir jahar ibarat urang melakeun bibit cengek eta nepi kacang kan kana ieu nya taneuh teh dibuka tah hate urang taneuh teh si kacangna teh bibitna teh diasupkeun tah kana taneuh teh bes diasupkeun geus beres diasupkeun teh kubur ku taneuh didadetkeun tahu diantepkeun mun diantepkeun mah teu dikitu nya lamun dikitu mah meureun engke teh dikoreh naon segala macamnya ku sireum ku naon dikitu tah urang teh anu dilebet teh sok bade dikir hopi heula ulah sok urusuhan urang pas narik ilahi anta maksudi teh ieu we cenah leumpang heula cenah kuat lah tah nu dilebet beres tarik di bawah pusat lah sawitun kawayun teh sing nepi ka aya karasa aya ngageleserna teh dalam urang nya dikir nari lah da sok aya karasa ti teh narik teh sok sing nepi ka karaos kumaha cara ngarasakeunana teu mikir dirasakeun sing nepi ka karasa we urang teh handap teh lah aya bari dibarengan ku dikir hopi komo lamun dikir hopi urang nu di jero geus nepi ka ngancik kana dikir siri ngarasakeun karasa kurang teh leumpang na eta teh rasa dikir anu dina di bawah pusat nepi ka asupan latifatul ahfa teh keun we nemu urang aya karasa kitu na we lah tulu engke teh juga asa karasa lamun dina ieu mah asa kitu tah aya ngerem da pasti aya karasa kana latifah teh lah aya siga urang ngagerenjal di dieu teh ye lah beres na eta teh naik ka dieu lah da aya karaos dieu teh siga aya nu lamun urang mah nya kieu lami pe kita anu napal gini nah lem naon kan aya rada ngerasnya tah urang dikir teh sing ge karasa anu ditarik ka dinya teh lah
nya aya napa beres karaos tetep nepi ka kana latifatul qolam nepi ka karasa aya sawitun kawiyun anu ditarik narik teh handap teh kaluh bas nepi ka latifatul qolam teh sing nepi ka karasa siga anu nyaredet geuning di dieu teh aya tiis teh geuningnya nepi ka geus tiis tenang lah cicingkeun sok aya sasapong di dieu teh ye aya plong tiis mata kurang kali mun-munan dia teh eta teh daweula murang kali tidak masih kena tahu nyambung keneh ka alam ajali keneh di dieu nyambung keneh di dieu lain mah urang hese teh geus katutupan ku tulang beres di dinya lah turun ke kadang kala urang sok salah ilaha teh keuna di mana latifatul hopi kadang kala urang teh la ilaha ka mana we nepina teh ceucingna teh numragna teh ka mana we paskeun lah depi ka kaluhur teh karaos i lapan hamzah dina ila lapan hamzah teh mimitian tina latifatul hopi la ila ngeusi sakadinya teh engke teh karasa la ila da karasa siga nu lamun kulit siga nu dikian tah karasa sing karasa rasakeun la ila ha teh pas kana latifatul ruhi lapan ila isbatna ilaha kadakana latifatu si pas lafad Allah nak kana latifatul qalbi la ilaha illallah jadi pas karena latifah nate pas sih jadi lamun urang pas naring teh la ilaha illallah insyaallah 3 kali narik bari jeung urang dorbun sadidna kawas tadi teh si bibit kacang teh sok atuh tutup sing nya kunaon ku kalimat dorbun sadidna la ilaha illallah eta teh ngeusi cing sareredet tidak karaos cenah kumaha nya beuteung ngayeukeun latifah teh tong diteteangan da mal kapangi rasakeun cenah di belah mana gampil tinggal dina diagram latifah tinggal rasakeun urang keur narik jadi keur narik teh la ilaha illallah da karasa teh cing gareresena teh ya masnya aya karasa sing nepi ka tuluy lamun geus eta nuluy di dinya karasa tak urang karek pikirna teh la ilaha karasa engke teh dina urang gor dikir kamu ke dina ziarah bari dikir anu loba karasa mana nu kosong dina latifah teh lamun urang keur dikir nu aya teh cenah keur dikir teh ieu aya nu kosong ya anggaplah upamana dina latifatul khofi la ilaha illallah da karasa aya nu dikali-kaliwatan teh keun meh penasaran jadi cenah nyobaan cenah nya dingitan di umi teh ku nyalira nya saw latih sing nepi ka emot sim kuring kapungkur nu ngabina sim kuring sia tong wakah yang dikir nepi ka beres 165 mun 3 kali narik can bisa bener eta nepi ka setengah jam narik tuluy 3 kali aduh hese ge bayang tong wakah yang nepi ka beres 165 lamun 3 kali can bener aya karasa nepi ka hayo we tuluy bayang tukur nyimaman meureun kabur kabeh jamaah jadi pas dikir teh 3 kali we tuluy la ilaha illallah can keneh wae tuluy ternyata pas geus beres karasakeuna dikir teh da seuseurna urang keur dikir loba malaweung sabab dina keur 3 kali narikna urang sok lelewo deh kamu bari kejar tayang mah kejar tayang mah kadang kala mah memoga dirusuh deui nya kaos anu F1 wae jadi lamun lamun urang janten masbuh aya imam di payun urang atos tong urusan la ilaha illallah urang nyalira we sing naon sing husu sing tarsil sing nya tadi teh sawitun kawiyuna sing karasa anu ditarikna dorbun sadidna ngeusikeun tah ngadedet-dedetkeun anak-anak latifah kana nyalira anu lah tarik teuing ngaganggu di ka imam ngaganggu ka zaman nu sanes nyalira we da dorbun sadidna teh sawitun kawiyun teh lain gogorowokanana ibu aya anu karasa katarikna dorbun sadid aya karasa anu didedetkeun nu didedetkeun pupuheun
ilaha illallah. Nyalira ge karaos teu kudu tarik segala macam ge dan nikmat gitu lalaunan oge graso tah tas beres itu tidinya tak oh nya ieu karaos ilaha illallah engke teh karaos nah ieu teh kosong ya kumaha cara supaya ngeusikeun ya dina keur dikir la ilaha illallah teh hantengkeun dorbun sadid dina matak aya dorbun sadid teh keur ngeusi-ngeusikeun tah mana lamun sepuh mah nuju ngahuapan urang kali nyekok hese wae barang rahar kan gitunya nepi ka dikieukeun teh tah urang ge dina dorbun sadid teh ngeusikeun ngepaskeun ngacecelkeun urang kalimah la ilaha illallah di mana teu karasa asup teh ngeusi karasa teu karasa ngeusi dina latifatul kopi ilah dina ruhi ilaha illallah. Jadi kedik orang kantos kapungkul sering sok nguping sareng aki anta almarhum sok sarengnya kan eta pami ngobrol teh geuning eta dina ilallah waduh da lekoh medok na teh nya ilallah eta kan ngeusi naon sababna di dieu ieu hese balogo balintasan gitu ayo urang mah kadang kala urang kitu nya lamun keur dikir ebat wae kan orang sok itu bari ngajeritnya ngan kadang kala orang mah ngajeritna teh tadi teu dijejelkeun ai bibit kacang di dieu ai ngadedet-dedet matulan di belah dieu lah illallah dejetkeun ka dinya teh kana latifatul qalbi teh ai urang mah kan kadang lainnya dan nyanakna teh dikirna teh bari kesal teh juru soal lah illallah lebih ka murilit teh kabeheum teh ilallah waktu data anakna teh hese we husu pada lain didadetkeun kana kopi atuh ilallah aduh eta nepi ka ngaceriut tidak teh engke mah mun kitu teh ilallah jadi diantamkeun ka dinya teh supaya kita minimal aya serete gitu hati insyaallah teh anu di mana urang keur kitu teh insyaallah sabab naon anu ngajantenkeun urang dikir narik jeung kali dikir jahar di mana keur dikir jahar sabab banyakna urang teu fokus teu merhatikeun wadkur rabbaka idana wadna namina teh teu merhatikeun kana anu aya dina diri urang sabab urang hare-hare dikir kewe nepi ka akhirna teh urang kok kana diri urang ikro kita bakal kafa binafsika teh anu geus tertulis latifah tah eta kurang mun dina dikir teh sok fokus latihna kumaha dah hese wae ieu teh ieu teh keur ngagambar lamun ceuk dina ulama tasawuf disebutkeun teh dieu teh cicingna ruhayali jadi nu ngahayal ka mana ngablas teh ieu tina nafsi ieu imajinasi hayali mata anu telepati nu segala macam teh di dieu makena ieu kekuatan ieu teh latifatun nafsi da ngalayang ka mana-mana teh paling ganjang ieu teh rek ngabayangkeun naon rek segala macam di dieu nah ieu dina nu hayali nya teh jadi dieu dina latifatun nafsi teh di dieu kumaha atuh ieu nu mau ngaganggu lolobana teh tah kumaha atuh supaya ngaiekeun anak kap hiji tadi dina narikna usian ku eta aya ditarikna kaduana bantuan ku urang ai ku ieu digambarkeun tiasan teu umpamana ibu ieu katinggalnya merekna Al-Maksum teras ibu beureum katinggal teu kan teu beureum katinggal keneh kabayang teu maksudna teh kitu aya kan karekamnya laras ari ibu ayeuna anggaplah mun dituliskeun atau dikupingkeun diucapkeun dikir hopi kabayang kan katinggal kan ya sok tempelkeun di dieu tah di mana urang keur dikir teh latih cicingkeun ismu zat teh di dieu ya latih heula jadi supaya urang teh teu ka mana-mana deui aya eta teh jadi rek aya ngalamun ka bana ismu zat jeung nu dijorokeun itu supaya bareng gitu teu ka mana-mana deui
kan kebayang ismuzat kurang teh nya urang keur di jero nyebutan di latifatul qalbi ieu cicingkeun tah cenah supaya teu ka mana teh la ilallah jadi moal ka mana teh lumpat moal aber-aberan deui memang can karasa tapi minimal supaya apung-apungan teh saur tuan saya sebatkeun di antawisna hikmat dikir non hikmahna dikir jahar anisul mutahanis istima'i sadati qalbi sahibihi ngumpul ke nuburan takna hate ingetan tak ingetan orang lo ya tetah kalimat itu sok cicingkeun tadi dibantu la ilaha illallah makin lama sok insyaallah tukang baso mal kabayang tukang cilok mal kabayang basar minyak murah mal kabayang lamun ieu dicicingkeun ismu zat dikir hopi di dieu yuk mal kabayang dan eta la anisul mutahanis naon teh memudahkan ngalindekeun anu perkara anu matak linghas tah urang dikir teh sing nepi ka jadi uning naon teh ngalindekeun anu linghas kan urang dikir teh sok hayang lulusuhannya linghas kan teh sok ayeuna mah ibu ari-ari simkuring mah nu lebih pokos sae dujasan pika langsung dugi ka 165 komo dugi kan pika tiasa 1000 mah nu paling pokok mah ibu kajen 3 kali tapi nya ngeusi insyaallah atuh ngunah we cenah narik 3 kali we tuluy kan cek logika awam mah kitu tapi pamikira-kira ya logika tidak amaliyah upami ibu narik 3 kali nikmat kira-kira dikir bakar eureun gitu 3 kali dikirnya tong kudu mikiran hayang 165 da urang mah lobana mikirna hayang 165 akeun bae teu cukup keun kerek dibayar hutangna ngejar target nepi ka hina teh kitu atuh kange urang ini mah sok robah nu penting 3 kali sing nya ngeusi da geus ngeusi 3 kali mah punten urang dikir sasarangan kana pinyaliranya da kadang kala teh karaos pas saeduna teh ulu geuning geus sajam teh kana matak ayeuna urang teh kitu dina dikir teh yuk tong mikiran ngemot 165 aduh kurang kumanya loba hutangna nu 3 we urang kejar mah urang eta manah nu kejar 3 sok sing nya sing nepi ka aya karasa eta dina dikir na dikir di mana geus dikir jar eta kadinya teh komo nepi ka minimal lah nya minimal dina ieu teh sing karasa sing sareredet tah dina latifah 5 teh non qalbi ruhi siri hopi ahfa teh di teh lamun urang ngabayangkeun ngararasakeun jadi di mana urang teh siga aya anu benda anu teu rasa gitu ya masnya aya nu heuras di teh nu kitu tah lamun dina naon tah lamun dina HP ke mah aya napal kieu tah dina pas cucutan latifah teh tah berarti urang kita dikir teh keur ngeusi tah di nu latifah kitu nepi asa aya ngabagol di dieu teh ye ngeunah asa teh nyebunya ai bapak-bapak mah teu naon nyepeng ge nya ibu-ibu mah ulah di payuna abdi nyepeng kieu nah teu nunutan nyebunya nah teu nunutan da ieu teh karaos minimal ieu we heula ieu da ieu mah rata-rata lamun ieu geus teuas karaos si urang dina dada teh dina dada empi ka ngahiji di mana orang dina dada terus asa ngahiji mun digambarkeun mah siga kitu tanya kitu tadi tengah hiji asa ngahiji buleun kadang-kadang karasa teu kapisahkeun henteu titik-titik hiji nyambung we kitu di mana geus kitu geus rasakeun insyaallah di dieu bakal ngabalenyem dina keur dikir teh urang bakal ngarasakeun teu karasa dihandap teu karasa di luhur teu karasa di sisi teu karasa di gigir da dieu teh geus puguh urang ngarasakeun teh kieu nya tapi da di jero mah siruh urang rasa urang teu ngarasa keur dieu matak pantos lamun dikir anu keur husu nepi ka 2 jam oge teu ngarasa sing sireumeun beres sabat di dinya geus di dinya anu main geus lepas tina gravitasi mun mulai di dia teh latih nah urang kadang-kadang keur dikir teh di mana geus asa piruh ya dina dada teh nah ieu teh ieu bujujug mulai main
dikir teh nah itu mulai asa aya ngapung gitu nya asal nepi ka di luhur kadang asa ningali di handap kitu nya nepi ka asa jalan-jalan ka mana nepi ka asa urang ningali teh jalan lempeng mutur-mutur jalan urang teh nya siga nu nyupiran motor nyupiran mobil terus gitu macam-macam kaya teh berarti urang teh geus mulai keur jalan bainal abdi wa rabbi geus lempang ninggalkeun kana kaabdian dina diri menuju Allah Subhanahu wa taala henteu salah ngan kadang-kala teh gogodaan itu jadi ngalamun meresep dari dinya mah sagala sabab eta mah cicing dina sifat jasmani kene cik ari Kangjeng Nabi ningalian jelema anu ABCD keur Isra Mi'raj keur Israna keur Mi'rajna keur Israna keur numpak buruk ditemongkeun kieu da pas keur Mi'rajna mangga balanyang henteu ngan diudag-udag ku jin ifrit teh nya mantap kurang biasa ulin gitu ya keur di dinya da geus ka dituna mah geus teu kabeah ngan kade gogodaan teh nya sok jadi ulin teh resep aduh dah laju tuluy kitu nya aduh asa ngapung nya anu komon pika geus pika bisa awas mas nah cenah bisa gitu nu dari kir teh bisa percetuan saha ge disebutkeun di antawisna khatratus samawiyah buratan langit ngan kade di dinya mah gogoda matak dina gogoda teh naon lempengkeun deui pasrahkeun di ka Allah dari dinya mah kurang-kurang mah resep tapi dina karesep eta gogoda sok da keur dikir teh teh capek atuh asa kakalajengan ulin atuh tunuh leungit segala macam leungit komo dina pas keur tawajuh ibu osok ngalaman di mana keur dikir khususna dina tawajuh atarpi nuju nari keur anteng dikir karaos aya sok aya nu siga ngalengut nyeblak osok tuluikeun berarti ruh urang teh lamun ceuk dina insan kamil abah sepuh mah eta geus mulai tina insan adsam kemudian kana naon alam ilmu misal tatina alam misal teh ilmu mulai asup kana alam arwah berarti ruh urang geus mulai kaeusi ku dikir teh ulah reuas lamun keur lain nunutan nya aya urang mun keur dikir jeung siga nu ngarenyap gitulah tuluy dengan kadang-kala karena orang-orang karena memang orang teu apal deui nya kadang-kala urang teh reuas di kitu teh sok reuas aduh sok reuas ya kamu keur dikir asa kitu teh da lain nunutan nya teh sada teh kadang-kala da sebetulna lain nunutan ngarenyap ngan urang perasaan siga kieu nya punten ngan ayeuna nepi ka bunjunur tarang mah tah nunutan teh eta mah nunutan teh lamun nepi ka tarang bunjunur mah maksudna teh urang keur dikir kadang-kala ujug karaos siga nu ngalenyap bade kulem tapi da urang keur dikir teh teu kieu badanna keur kieu teh jujuk renyap siga anu ngalenyap eta teh tuluykeun ngan dina eta dina pasat eta lep pasrahkeun ka Allah supaya orang lebih jero bener itu nya karaos da simkuring ka pungger kitu teh reuas atuh gepuk siga urang ngimper kulem ngimpir abuh nya tah di mana urang dituluykeun punten di mana urang pas geus dikir dina jahar komo kemudian ditambih di dina keur tawajuh aya karaos kitu insyaallah di mana urang geus ngalenyap di dinya dituluykeun dinya beuki maju insyaallah dikir teh hampang komo dina tawajuh ceuk kasana bujeng-bujeng 1 menit 2 menit sajam ge kuatir datang ngan dina saat eta mah ulah kaget urang perasaan siga sare ibu osok di mana pas osok sering ngalaman dina saat tawajuh sok aya rasa kitu nya lamun dituluykeun ka dituna ulah kaget ibu kulem can ngimpi heulaan osok ngalaman gitu urang teh encan sare teh sadar nah ya teh da urang teh encan sare keur gogodanan teh tapi da urang ngimpi beunang diheulaannya sok urang dina dikir teh supaya naon hiji urang dikir teh semangat dina ibadah
dari dikir bejeng kesel aing mah dikir tiba heula anger kieu keneh udah minimal cari ibu lamun jalan-jalan bari ulin resep teu lamun jalan-jalan unggul embung kan pika jebrag suku nya ka urang ge jadikeun urang ibadah dina dikir teh yuk nepi ka urang teh jadi betah resep dari itu lamun teu bijil betah jeung resep mah bosen engkena mata kontes nu dikir teh kitu-kitu emang aki banger gitu keneh tiba heula ge gitu sabab naon enggak ada tantangan resep nu dijero da urang lamun geus dikir cicing di dinya bakal ngarasakeun ada simkuring oge kieu kitu nya punten manaki banger tiba heula kitu kusorangan dianger di basa teh da kitu nya wah naon tapi lamun si rasa nu dijero geus main dikir hopina geus nya bener main di dinyana bakal ngarasakeun aya naon sih sebetulna dina manaki da karasa nu disebutkeun barokah itu da karasa jadi anu karasa teh nya meureun kieu we anu penting mah barokah naon barokah manakib teu kudu masak aing di imah aya wamilda cenah wajib milu dahar aya sesuatu anu kadang kala urang teu tiasa diucapkeun nya lamun cek logika di luar mah gitu-gitu keneh ngopi anger gitu segala macam gitu tinggal diuk tapi di jero ke bakal anu ngaras matak insyaallah jalmi lamun misalkan geus di dinya dina manakib teh kumaha ngaraos teh nikmat we kieu dalam urang di jero dikir geus hirup rasa geus hirup dina keur dikir teh tawajud punten sok cobian ibu lamun geus beres kitu latih di mana keur saat manqobah dibaca lep urang tawajuh da ngeunah asa nuturkeun si rasa teh kana manqobah nepi ka ulah kaget ikhwan nepi ka bisa ngarasa ngarti naon maksud eta dina manqobah bahkan teu saeutik aya ikhwan anu bisa membuktikan dina eta manqobah itu karasa dianterkeun si rasa teh milu teh abdi mah teuing teu ngarti da kana manqobah teh da rasa cicing we tuturkeun teh manqobah teh lep nya meskipun teu bisa dicaritakeun nah cenah ketika teu bisa dicaritakeun akan akal otak urang terbatas ai rasa geus ngabelesat cenah banyak gitu kan sarua sasaga jeung otak nyambung kieu logikana mah ibu nuang bakso tahu atau mie bakso ngagaleh nya ibu karaos nikmatna enakna ngabandingkeun anak di bakso ieu mah cenah nikmat spesial teh kieu nikmatna teh anu ieu mah ngan 10.000 ngan sakieu rasana teh nya tiasa ibu ngabandingkeun rasana ngabandingkeun tapi apa ibu bumbuna apa teh bumbuna bet bisa jadi beda rasana henteu nya dikir ge kitu lamun rasa urang teu ngarti teh ieu can bisa eungar mudah rasa geus nepi nadi kana dikir hese teh mikirna geus sabandingkeun bakso 15.000 jeung 10.000 urang teh nyaho bumbuna tapi na urang bisa ngabedakeun rasana urang ge dikir teh kitu rasa teh teh nya kitu sok insyaallah ulah dikir teh semangat matak latih urang teh nya terutama keur nyalira da keur berjamaah mah bisa jadi fitnah si eta moal dikir teh ngan hayu kitu cemun itu daek barang dina keur nyalira maraos latih terutama ngalatih mah sok latih heula 3 kali teh terus latih wihkeun deui robitohkeun deui saat urang keur ditalkin teh naha atuh ari keur ditalkin pertama teh can deusan dikir hopi beut bisa ajeg teh nah ieu geus dikir hopi henteu itu urang udag semangat ka dinya latih ilallah pokoknya insyaallah geus beres di dinya mah nikmat malah istilah rek itu ge jeung mal jadi aya beban hidup teh dirasa malah istilah kejar target mah urang dikir sakumaha ge nikmat we kadang-kala kan urang mah aduh keheula nya ieu teh pagawean erek can anggeus bari jeung dikir boga hutang da jadi beban nya engke kaditu mah logor jadi kudu logor sina logor dina liang jarum ulah seureuk di buahna lain dina masalah dunya jeung batur bungkul dina urang dina ibadah ka Allah teh sing logor lah gitu. Dan kalau puguh nama orang kebanyakan ibadah jadi beban. Jika nu dihimpit ku Allah teh leres. Sok nu dihimpit ku Allah teh. Nya. Jika nu diledetkeun ku si sambo gitu. Mika nurut teh KBKW bintang 1 bintang 2.
kan rek itu kan dia nya siga nu dihimpit tak eta itu kan orang ibadah teh siga kitu salat asa ditekan ku Allah teh nya asa ditekan ku Allah teh hayang dikir anu lain orang supaya nikmat matak di orang tarekat malah mun urang geus ngarti kadinya karaos cek bahasana Allah mah teu butuheun ku ibadah urang leres. Nah itu cenah beunang urang beribadah hayang menikmati urang teh gitu. Ari ibu dikir hayang menikmati. Di mana tos menikmati? Ka di ka Allah teu. Henteu kan urang. Disebutkan pahala dikir teh gitulah. Ieu mah yang disebutkan diterima teh nya ibadah urang ku Allah teh urang we teu karasa, rek kumaha ditarimana tuh. Kan dari bahasa asalnya diterima ku Allah teh ibadah teh rek kumaha ditarimana ku urang we teu karasa. Sing karasa ku urang mata kaharti oh nya geuning ibadah teh lainkeun Allah keur urang supaya urang kulirakana teh karasa nikmat mun geus nikmat teh insyaallah kadituna jadi budak. Ya ari ibu bakal jadi kadinya lain lamun teh dina sirul asrar mah jadi budak tiplul maani jadi bayi maknawi. Ibu mah abang telat malam Jumat kamari sigana teh. Jadi tiplul maani, lamun tiplul maani jalmi anu bayi. Ari bayi ngemut jadi beban rek ABCD ibadah hayang nyusu tinggal nya. Laras. Disiapkeun tuh ke ibu na kuramana. Matak lamun urang geus jadi tiplul maani, pantes saur pangarsa Abah insyaallah tuh ya di mana butuh itu tuh ya di mana butuh aya rata-rata tuh ya teh abi hayang tuh ya da punten biasana pamangku manakib nu paling loba tuh ya mah teh saeutik norek sadua poe di manakib jalangar tapi pas luna aya di mana butuh aya di mana pas keur teu butuh mah eta aya deui akan bae urang penting tuh ya itu daripada orang aya tapi saat butuh eueuh nya sok ibu gaduh simpenan di bank saat butuh duit itu bisa ke ATM datara rutuh ATM na mending keneh teu begaduh teu nyepang duit tapi teu gobore ka itu aya tinggal itu ieu tuh ya teh tadi dinya tah eta dina ibadah sok nepi ka akhirna urang menikmati lamun urang geus menikmati hidup dina ibadah segala macam insyaallah Allah bakal logor dina liang janom bakal logor dina liang jarum teh karaos ku urang boh dina ibadah boh dina sasama boh dina kehidupan sadidinten cerat orang tarekat mah senang ya susah sarua senang jeung susah teh emang natara susah nu tarekat sarua ngan menikmati susahna senangna menikmati syukurna kitu persis kayak orang dikir oh, mudah-mudahan sarasna masing-masing teh hoyong lami ngan geus tes jam 10 45 menit nya keun lah mudah-mudahan sok ayeuna mah latih deui heula nu mimiti tah eta kadituna kapangin hatratus samawiyah sampai miftahul ghaibna keun eta mah kaditu ulah ngeumeutangan sim kuring mah pesan di mana urang geus dikir luncat tina alamul amri kan alamul khalqi ti dieu nya ngawitan sok sagala kaciri omat ibu urang latih keun menikmati sesaat mah teu naon tapi ulah dituturkeun wae nya ulah dianteur dinasihat ka saat kaditu ka dieu teh tengkolkeun deui kumaha cara nganterkeunana supaya cicingna deui tadi teh balik deui ka awal deui tempelkeun deui tah ismu zat teh jeung urang dikir teh supaya urang nu di jero teh teu bawa ini tingkat tu salah henteu ngan bisi urang jadi betah di dinya kawas urang rek ka Jakarta ningali di puncak alus hayu tungtung nanti jadi ulin di puncak eta Nda itu nepi ke Jakarta nate itu mangkani ngana teh sok ngawitan sok kadangkala ayahnya ikhwan teh nepi ka muka praktek nepi ka resep gawean teh anu euy tungtung teh ka ditu na teh eta mah saukur teteh nyuan wungkul lain enyo nya teteh nyuan wungkul itu nya saukur film sekilas info itu
Eta sok latih deui insyaallah. Urang mah insyaallah yakin di mana geus beres kadinya insyaallah. Dikir urang sadayana sapertos tadi tuan saya teh ya. Di mana murid kami cinta. Ngait dina eta kalimah maksudna cinta jeung naon yang hareup ka tuan saya teh tah dina urang dikir teh nya yang hareup insyaallah ku tuan saya teh ku guru urang teh bakal ditingali. Komo lamun dina naon lamun dina insan kamil abah saha lamun urang hayang pernah jeung guru ngarasakeun jeung guru ngarasakeun aya jeung eueuhna dina diri urang teh dina alamul arwah didinya aya bijil nu tadi geus dinya sok tuluykeun mun aya ngarenyap tuluykeun heula mudah-mudahan urang didinya teh ku Allah ditaekeun kana ruh urang teh pikir urang teh cicing dina alam arwah minimal bisa ngarasakeun ayana mursid urang. Lain orang hayang papanggih jeung mursid, lain orang hayang papanggih jeung alam gaib lain. Minimal orang bisa ngarasakeun ruh orang nu di jero mursid. Da banyak nu pinah teh tuh, karena teu ngarasakeun ayana mursid abah di urang. Sabab ruhna teu cicing naon dikirna teu noel kana alam arwah. Kirang sang langkung nada sapunten wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.